Anu boga lauk peda di imah sakirana bosen digoreng wae mending dipepes dituluykeun goreng tempe balado. Heueuh bes teh nana teh karak nepi ka imah harek olah naon kitu nya bingung ieu teh aya tempe aya jengkol dituluykeun deui muka belah dieu aya lauk peda. Daripada bingung mikiran olah naon ayeuna mah mendingan ngeuretan heula ieu jengkol jigana teh si jengkolna teh arek digoreng doang. Beres ngeuretan jengkol dituluykeun nyiapkeun heula bumbu rencanana teh ayeuna teh arek nyieun pepes lauk peda. Mepesna teh versi teh nanah ieu mah nya jadi lamun misalna engke di akhir pepesna teh aneh tuh kudu komplennya tempokeun we nepi ka akhir. Beres nyiapkeun bumbuna dituluykeun miceunaan heula ieu runtahna me teu balatak. Tuh apanan geuninganan nya lumayan we dituluykeun ngeuretanna ieu pedana dijieun 2 we soalna lamun hiji mah para ranjang teuing. Kela kedeung besti ieu teh asa anu poho tempena teh can dipotong 2 heula lain dipotong 2 sakieu nya besti tapi dipotong deui soalna lamun misalna dikabehkeun mah loba teuing. Ieu teh dipotong kieu we soalna lamun misalna kalarandel teuing mah sok tara ngeunah teh geuninganan. Beres ngeuretan tempe dituluykeun ngumbah heula ieu lauk jengkol jeung bumbuna soalna bisi teu disangka dikumbah. Beres ngumbah lauk asin jengkol jeung perbumbuanana siapkeun daunna eserkeun heula daunna ka sisi dituluykeun ngeuretan heula ieu bawang daun. Salain make bawang daun tuluy pindah kana cengek hejo dibagi 2 we si cengek hejo nama ulah poho make comrangnya siapkeun daunna tuluy bungkusna bari jeung bungkusna henteu rapi. Heueuh bentukanna teh rumujat dami jeung teu pararuguh geuninganan. Wah tapi da penting mah dibungkus we ieu teh besti make daun. Tah geuninganan bari jeung bungkusna kieu ge anggeus oge dituluykeun nyiapkeun bumbu ajang bacem tempe aya bawang beureum bawang bodas cengek cabe jeung eta cikur samemeh ngabacem tempe ayeuna mah urang ieu heula ieu mepes heula lauk peda naha cenah teh nanah mepesna dina katel. Sabenerna mah ieu teh mais lauk lain mepes lauk. Sabari nungguan itu si caina saat teh nanah teh rek ngabacem heula ieu tempe make tadi bumbu anu geus di blender. Lamun bumbuna geus asup kana piring geus diaduk-aduk jeung tempena dituluykeun di tariguan saeutik we ulah loba teuing. Lamun geus aduk modelan kieu mah ulah poho dimasakoan kuduna mah tadinya heuh tapi da karak inget geus we ayeuna. Ieu besti si pais laukna teh pas diilikan teh ternyata si caina teh encan saat tungguan heula we sakeudeung. Lamun geus rada saat hareuman heula komporna tuluy diangkat heula kana piring urang tingali besti lamun misal geus rada leumpeuh berarti langsung dipanggang. Soalna lamun misalna dituluykeun dina katel model kitu bakalan nguyumang caina teh jadi dipindahkeun kana teflon. Katel anu sabeulahna mah arek dipake ngagoreng tempe ieu teh aya jalan trah urut ngagoreng hayam dipake we. Jeung deui jigana teh besti ge moal digoreng kabeh soalna lamun digoreng kabeh teh loba teuing. Biasana mah lamun olah kieu teh kudu sakalian teh geuninganan besti sok nikmat namun sakalian mah ieu teh bari jeung geus koneng kitu teh can asaknya besti soalna minyakna we nu warna koneng. Ieu ge si pais laukna teh geus lumayan asak jigana teh nya tapi arek ngangkat heula ieu tempe besi tutung manten. Beres ngagoreng tempe dituluykeun ngeurikeun heula ieu jengkol digoreng we jengkolna. Emang ngeunah digoreng hungkul si ari jengkol kieu mah jengkol apa sepi keras sepi ge linu kieu mah. Tapi da teh nanah mah nyebutna ge jengkol besti anu aek cangkangan arek nu modelan kitu. Bes lamun misalna ngagoreng jengkol kieu ngeunah garing apa asak biasa. Hiji cenah geuninganan ieu tempe na teh burusutkeun kana piring warnana teh meunik cantiknya. Sabari nungguan ieu si jengkol asak teh nanah